jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh. Lauk mah kos gitu beda jeung daging. Mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Euy sia berat eta. Assalamualaikum. Ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia, Syekh Nawawi At-Tanara. Hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional. Mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan. Pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali. Peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna. Ieu jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu. Galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandirinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah deui Ibnu Hajar belah deui Imam Romli kuburanana teh dijajalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh. Laporan ke raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya, begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Kebelah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa zarah bener gini. Nu zarah itu bener minta info nu keluar hoi takos gitu tebalanner. Nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi diderot di mimiti tidieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ke makam Syekh Nawawi bletrok potong beko dokot deui nu anyar pas pelobanya bletrok deui potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot. Kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi
nu geus tercetak 112 kitab, nu encan tercetak masih puluhan, arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot. Syekh Nawawi jelemana leutik sederhana. Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu, henteu nyaritakeun asa aing, teu bebeja aing kiai. Nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII, kadua ti PKS. Teu mah terus terang we, sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana. Kula ka Jati, begitu ka Jati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia bare. Bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata kan ngomong menyaritakeun nyana PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Kayak kanyahoan iya polisi kita kudu bebeja kayak kanyahoan iya polisi abri teh kudu bebeja kayak kanyahoan kiai geng kayak kanyahoan. Oh orang kiai Golkar aduh kanyahoan iya orang anu sok ngarusak kekiaian teh iya aing greget jasa buku ka Golkar mah sok. Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kaget nyana di suratan teh Syekh Nawawi teh. Begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi, orang Indonesia. Di mana Indonesia nak Kronjo. Weh, kronjone saking pundi ge? Saking Tanara. Weh deh, iya tah eta kos kitu tah. Percis Jawana mengkolon tuh. Aya wedehan, wede. Itu bae teh rajeg ka ditu geus. Mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus. Ya jawane ana wedeh ge. Ya Allah. Cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut. Basisir bener. Ah heran. Heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu. Lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek, awakna naon kitu ngaranna teger, tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh. Lauk mah kos kitu beda jeung daging. Mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Euy sia berat eta. Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah ieu mah lauk teu kaarti mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal Misra amis jijro ilan Nawawi at-Tanari kaif sakitu doangnya nama kaif wassalam Mesir. Baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling ngedek menta beas ieu mah panjang jasa surat. Waduh yang terhormat ayahanda di rumah
Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh, sama dengan diderita. Bangunan derita, waduh, malam kehujanan, keanginan, siang, atuh itu mah di luar bae budaknya. Hitung dengan seetik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti tidak tadi bayar tuh. Panjang ting, dah surat panjang ting. Kok surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini, disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutin aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, guys. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilagah. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ke jam 12 berkat menang cauhan sip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Eta teu bagus data, teu bagus ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha? Bada Isya, geus datang ka dinya. Langsung bae geus, langsung beres. Amin amin. Geus bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Gede teh hebat eta nu kitu era. Singkat padat geus pokokna. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, ada tausiah, capek aing tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 na aya 15 dan mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu malulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran kaaneh ku ulama-ulama internasional, dipertanyakan kok pinter amat, dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaepate kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaepate kitu eusina. Dijawab ku Senawi, kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah, tapi aing mah tilok gadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Senawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza, dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut menang ngala ai meuli mah di warung los. Coba akur-akur aya burung ulah ngadahar laut esok aya santri ngadahar an ai ka kiai na mah bareng 5an, ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Pan saya ngadahar lauk. Emang tepat patang aing. Pan saya ngadahar teu meunang nang sorangan. Inang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat. Menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta menang batur teu meunang, aya nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba eta.
macam-macam di pondok aya nu pantang lauk cak kiai teh meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar ya sia teh pantang lauk endog endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge beubeuremna puputina mah meunang tolol udah nu maksud pantang lauk teh mutih geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge eueuh kuari pantang lauk kitu teh eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk henteu mentak pinter otakna Masya Allah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta Ki Abdul Karim wah waduh cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah tawadu jasa Syekh Nawawi Masya Allah begitu ditanya masalah nah iya siap ayo siap bongan make jubah siap atau teter begitu teter kaget maknya bisa ngarang teter teu kaharti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula teu dibeja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kur sarua geus letikna pan akur letikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi terus dijawab cek ulang aja tadi mah bodoh pun gue mah pinter ya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaing henteu nyalalina peula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun ka dieu make baju jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya nawe teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percaya jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cak yana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ieu oyang tah bangunan weh cak yana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kope ada yang dek milu dek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kope ada yang dek datang kak biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikan Bang Bara dek kope sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadeng-dekeun kope bangunan dek drek wayang gitu kan woi kieu kan deui rapih deui geus ya Allah teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi Masya Allah kitab nu kurang dibaca ya Sapinah iya Ria terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi
syariatna hese memahami fikih, hese eta urang memahami eta berzanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti baik urang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berzanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi, Masya Allah moal kaharti, moal baik kajian kumaha, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar dipretel di mufradat jadi baik kaharti. Waduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana tanahna beak, tanah beak Gunung Hajat nyokot, Gunung Hajat nyokot, pokoknya mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah minta impo tak diamankan ku Gusti Allah di Mekah bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi, Masya Allah. Jangan kuno boga, iya kuno boga non perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yuk ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari ndek dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya. Teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni, bigori izni anu nakilihi teu meunang gitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi. Ih di urang mah tidak boleh, awas naon sebabna aset besi leungit, aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun menyieun nukil manukil teu mangpaat. Naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan, lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana ih tetep bae aya padahal mah nyumput nya besi kapanggih sika panggih gaing diberejang naon eta duit isuk page toge pae sakiana jeung naon mending mangpaat bae. Masya Allah mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tuh kuari urang ulah ngadahar lauk. Cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae dasar beuki nya